tara gede. Tapi Nyi Endit kawen termedit pisan tara nulungan batur. Sapopoena Nyi Endit ngan ukur midangkeun papakean jeung perhiasan emasna. Belah kenca, belah katuhu, pinuh ku emas. Centeng, Kadaria, bawakan emas-emas urang. Pasangkeun ya, pasangkeun. Angkat euy, seus mah. Sanajan beunghar Nyi Endit tara barang bere ka batur. Kacaturkeun hiji poe aya jalma anu datang ka imah Nyi Endit. Eman mana Kadaria? Punten Nyi, abdi sareng pun rakyat bawa dinten teu emam kumarig gaduh beas. Terus mana minta bes kain? Mohon Nyi nyuankeun ka wantah saali kumarig pun rakyat kalaparan. Lah, sabada teuing, Centeng usir. Siap. Dari laki eta datang budak awewe anu mawa indung anu perkandungan imah Nyi Endit. Nyendit, tolong abi maafi karunya nih. Es naraon deui wae Kadaria. Sambut atas sangge babaran maafi nih. Emang mana bisa ngagantiana jalma miskin kitu mah dia boga duit yang bisa ngagantian. Nilayana nyi maafi karunya. Lah, sabada teuing, Centeng usir. Siap. Kacaturkeun ka kusum tandur. Jadi tuh di dieu. Sayahna dibaruat ka sawah Nyi Endit. Rean anu gacong. Mun di baru sentieunnya Centeng. Ayo surang ningali nu di baruat sawah urang. Siap, Nyi. Hei, dahar reong, bang can datang Indit. Dahar. Mana nikmat kieu. Aya nu karengareunah kieu dahar. Sanu nita dahar? Kampuranyi abi sareng petani sangesna tos teu kiat lapar. Kadamelan oge tos kan puncakeun. Janten abi arema meula. Sudah nyi urang ge manusia boga rasa capek butuh dahar jeung tanaga keburuna sabaraha. Naon eta ngomong syukur-syukur karena teh bisa gawe di urang. Amun teu gawe di urang mah moal bisa dahar ieu teh. Punten nyi sanes ugituna dahar kegemuk lainna teh pangaosna awis sedangkan hasil panen kamari awon. Janten harga biasa anjlok sedangkan acis nu kamari teh teu cekap komo kangge butuh buru tani mah. Jeung mungkin pangartosna kangge naikeun buru tani mah nyi. Ngana kitu nita naikeun buru tani geus kadari teu gawe deui ka bener. Unggal pas sore dina poe Jumat, warga-warga di lembur sok barandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah dina Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18 anu artina jeung maneh ulah alirkeun beungat manusia jeung ulah rumikan dunya kalawan sombong karena saestuna Allah cinta sakur jalma anu bager. Jadi ibu-ibu urang sadayana teh hirup di dunia teh ulah asam sabab harta di dunia sakur titipan di Maha Agung. Ini endek anu pedit lain. Iya. Biasa nama menerima sak kuburana sak pipit. Anu ngomong kuburan urang bakalan sempit. Urang mah mau sempit kuburan ge, urang balik kabeh taneuhna jeung kuburan urang hungkul. Ya bisa lah, ada urang mah loba duit, terus siga maraneh teu boga duit. Dina hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini. Neangan imah Nyi Endit.
awakna begang bari geus bongkok lempang nage dibarengan ku itek jeung baju nu keuleuh. Duh, karunya pisan ki kapur tumis dia teh marah kepada hiji jelema. Ya nih komo lamun lahan ieu kudu buat diberesan. Pami bumi rangda anu pangbeharna di paling ieu teh paling mana? Oh, nyendit, aki sarang ini terasa lempeng, tangke manggis simpangan, belok ke kakenca, manawin ini sarang aki bade naon kitu ka bumi nanya endit. Oh iya nih kayak ukur sedekah. Ih percuma nih mau diberi ku nyindit mah. Mending kelompok abi cuang arma heula. Oh mohon mangga iya nih hayang sarawai kumaha ya cuma pamayan ukur sedekah. Kan pangwartoskeun ka sadaya pribumi bakal aya caa ageung. Aki manya cah agung. Heureuy gerang ngarungki bakal aya caa ageung. Assalamualaikum nu kagung bumi Lindi. Aki bade nyuwunkeun sangu sakedik. Aki tos lapar. Punten punten atuh paminawakeun nyinditna ieu nih hayang mumpun sedekah. Ini teh karena bisa diganggu, jik ditu balik. Naon men ka sangu ka aing, samaruk aing mah geus sangu teh jang dibikin-bikinkeun ka baturnya. Lapar mah ka ditu. Nanu sangu sarangan. Usaha. Duh, ditu ah bau deui. Ade bos lu goreng pas ya oleh sarana. Duh, naon deh ieu aki-akinan sampun itek di dieu. Centeng cabutkeun. Aduh nyi, teu bisa, teu as. Ah, mana awak gede bentul nih jadi. Tapi aneh bin ajaib dina tapak itek anu ditancapkeun bijil cai anu ngagocor. Bekirila teh si caina kalah kamimuhan buruan nya endit. Pohara rewasna tapi cai lain kalah kangurangan kalah gede. Terus lobang ngeueum sagala anu aya di imah nya endit. Tetangga boro-boro hayang nulungan kabeh mamampus. Dabongan maneh nage tara daek nulungan batur. Nyi endit ampleng-amplengan pirasna kaweleh-weleh sasambah minta tulung. Tapi henteu kungsi lila sing horeng ti kerelep imah nages teu nembong sarupana. Sawahna nu uplak-apluk geus aya di dasar cai. Sakuriling lembur mungkin geus lain rupa. Jadi situ anu ayeuna disebut situ Bagendi tea. Duit yang bisa ngajar kian. Nih atuh nih. Hai, kadaria heula dahar heula. Balik lah. Sudah nyi urang ge manusia butuh nama si anjing. Pangwartoskeun ka sadaya pribumi bakal aya caa ageung. Aki piraku lain pilah.